Ayeuna urang caturkeun di tempat sejen. Harita teh di wahangan nu ayana di sisi sawah. Beh sisina deui aya pasir nu remet ku kakayon jeung saliara. Eta pasir teh kawilang kebona barala pisan. Mata kresepeun keur oray mah. Harita teh katenyo aya 2 jajaka keur ngamanian muning. Bari huwitan jeung kakawihan dibareng ku sempal guyon. Eta 2 jajaka teh papakeanna marake pakean pangsi. Sirahna diiket, nu hiji mararaina kasep, awakna sembada, pangsina warna hideung. Baturna sarua kitu papakeanna teh, mung warna beureum kolot. Awakna rada pendek saeutik jeung katenyo rada dewasa saeutik deui. Eta 2 jajaka teh nu hiji mah umurna karek nincak 18 tahun. Sedangkan hiji deui geus aya meureun 20 tahunan mah. Lik, lapar dewek mah. Sarua dewek gebo euy, lapar. Hehe. Dong mulai mah. Mending mantep kan we lah. Da moal kabur ieu. Kun cenah guyang. Hayu lah, da puguh geus kukurubukan beuteung dewek ieu. Cemal pamere bu itina dituna di mana ku ilaing, Bo? Itu tuh na batu. Urang na batu lah, daangna delik. Henam. Kalacat atuh 2 nana unggah dina cai. Tuluy nincak kana batu. Tuluy kek dariuk dina batu anu rada gede. Nu harita teh geus aya 2 timel nu ngahaja menang mawa ti lemur. Pamasihan ti ibu kuwu nyaeta Bu Itin. Ah, kacau euy. Kacau naon itu? Heh, si laing malin mau cengenom na atuh, Bo. Oh, ari laing ajlik, ulah hariwang ku cai keur nginum euy. Tuh deuleu, aya cinyusus teh. Bari nunyuk kituna teh. Kapalebah kocoran cai nu deukeut Gunung Kanawi Tamiang.